Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana anu salajengna nyaeta bagian halaman berai teh, halaman 40 bagian par'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Par'un ari ieu teh hiji cabang. Laula bisa lamun make jalma hufan kana sapatu pauko hufin dina luhureun sapatu li siddatil barodi karana bangetna tiris, nadron karana ningali in kana lamun bukti naon al-a'la anu luhurna sholihan eta pantes lil masih kana di usap alaihi kana itu a'la dunal asfali henteu alus anu handap li du'fihi karana dhaifna asfal aw li tahurrukihi atawa karana bedahna asfal. Jaza maka meunang naon almasu ngusap alal a'la kana anu luhur dunal asfali henteu kanu handapna. Wa in kana jeung lamun bukti naon al asfalu sapatu anu handap sholihan eta alus dunal a'la henteu anu luhurna, pal mashu maka ari ngusap alal asfali kana anu handap jaizun eta meunang palau masaha maka lamun ngusap jalma al a'la kana anu luhur pawasola tuluy nepi tepi naon alma ucai ilal asfali kana anu handap pain kosoda maka lamun ngamaksud jalma mashal asfali kana ngusap sapatu anu handap jaja maka meunang itu masuk. Wakadza jeung nya kitu deui in kosoda wakadza jeung nya kitu deui in kosoda lamun ngamaksud jalma huma kana duanana ala rojihi ceuk kaul anu rojeh, wa in kosoda jeung lamun ngamaksud jalma al a'la kana anu luhur pakot barina hungkul lam yujzi maka henteu nyukupkeun itu mashu. Wa illam yaksid jeung lamun teu ngamaksud jalma wahidan kana salah sahijina minhumat anu tetep tina itu a'la asfal bal qosoda balik ta ngamaksud jalma almasa kana ngusapna bil jumlati dina jumlahanana ajza'a maka nyukupkeun jalma ala rojihi ceuk kaul anu rojih liqasdi isqati paradir rijli karena ngamaksud ngagugurkeun paraduna tina sampean bil masih kalawan diusap. Wa in kana jeung lamun bukti naon kullun saban-saban sahiji minal huffaini tina dua sepatu la yasluhu anu teu pantes itu kullun lil masih kana diusap tu'azzarul masu maka diuduran tu'azzaru maka diuduran naon almasu ngusap. Wa in kana jeung lamun bukti naon kullun saban-saban sahiji minal hufaini tina dua sapatu sholihan eta pantes lil masih kana diusap. Papi jawa jalma masih maka eta tetep kana meunangna itu ngusap alal a'la kana anu luhur wahdahu berina wungkul berina sahiji a'la qaulani ari dua qaul al qadimu ari qaul anu kahiji qaul anu qadim al jawaju eta meunang li anal hajata lantaran saestuna pangabutuh qad tad'u eta nya eta terkadang narik itu hajat ilaihi kana itu a'la kama tad'u seperti mana yen narik hajat ilal hufi kana sapatu al wahidi anu sahiji. Wal jadidu jeung ari kaul anu jadid huwa eta ari kaul al azharu eta kaul azhar ingdal jumhuri mungguh ulama jumhur annahu saestuna masuk la yasihu eta teu sah itu masuk wan naso jeung parantos nganaskeun alaihi kana itu jadid kana kaul jadid sa Syafi'i Imam Syafi'i
wal ummi jeung kitab fil ummi dina kitab di anna gusla rijli lantaran saestuna ngubah sampean al aslun eta jadi asal. Wal masu jeung ari ngusap rukhsatun eta rukhsah ammatun anu umum warodat datang itu rukhsah fil khuffi dina sapatu di umumil hajati karena umumna pangabutuh ilahi kana itu khuf wal hajatu jeung ari butuh ila khuffin kana sapatu pauqa khuffin dina luhureun sapatu jadi khosatin anu tangtu pala tu ta'adda maka henteu dibilang-bilang naon ar-rukhsatu kemurahan ilahi kana itu khuf. Wali annal a'la jeung karena saestuna anu luhur satirun eta nutupan lil mamsuhi kana anu diusap palam yakum maka henteu ngajalankeun jalma fi isqatil faradi dina ngagugurkeun fardu al mamsuhi anu diusap kal imamati seperti sorban wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Far'un ari eta hiji cabang laula bisa lamun make jalma al hufa kana sapatu pauqol jabiroti dina luhureun perban fal asahu maka ari kaul anu sahih annahu eta saestuna kalakuan laya juju eta teu meunang naon almasu ngusap alaihi kana itu huf li annahu lantaran saestuna huf malbusun eta dipake pauqa mamsuhin dina luhureun anu diusap falam yuji maka teu nyukupkeun naon almasu ngusap alaihi kana itu huf kamas hilang imamati seperti ngusap sorban badal roksi dina keganti tina sirah. Allahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala parantos ngadawu musannif wayam sahu al muqimu wayam sahu jeung ngusap saha al muqimu jalma anu mukim yauman dina sapoe walailatan jeung sapeuting wal musafiru jeung ari anu lelempangan salasu ayyamin eta tilu pirang-pirang poe walayaliyahunna jeung pirang-pirang peutingna wal aslu jeung ari asalna pidzalika dina itu wayam sahul mukimu hadisu Abi Bakrin eta dina hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu ti Abu Bakar anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhasa eta ngamurahkeun Rasul lil musafiri ka jalma anu lelempangan anu nyanyabaan salah satu ayamin kana tilu pirang-pirang poe walayaliyahunna jeung pirang-pirang peutingna salasa walil mukimi jeung ka jalma anu mukim yauman kana sapoe walailatan jeung sapeuting idza tatahharo di mana-mana suci eta mukim wala bisa jeung makena eta si mukim hufaihi kana dua sapatuna mukim ayam saha kana yen ngusap mukim alaihi makana itu hufain rawang riwayatkeun hukana hadis Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban jeung Ibnu Hibban fi sahihaihi madina dua hadis sahihna Ibnu Hibban qala parantos ngadawu saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i isnaduhu ari isnadna hadis sahihun eta anu sahih wa qala sareng parantos ngadawu saha Bukhari Imam Bukhari hadisun ari hadis hasanun eta anu alus wa an Safwan jeung katampiti Safwan bin Ibnu Asal radhiyallahu anhu ti Ibnu Asal qala parantos ngadawu Safwan kana buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna eta marentah Rasul na ka kaula idza kunna di mana-mana bukti kaula urang sadayana saparon eta nuju lelempangan nuju nyanyabaan an layanzi'a yen ulah ngalaan hifafana kana sapatuna urang sadayana salah satu ayamin dina tilu pirang-pirang poe walayaliha jeung pirang-pirang peutingna illa min janabatin kecuali tina hadas junub
walakin min baulin jeung tetepina tina kiih au goitin atawa ngising au naumin atawa sare pala maka ulah ngalaan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Anas Imam Nasai wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi. Waqala sareng parantos ngadawu sa Al Bukhari Imam Bukhari innahu saestuna ieu hadis as-sahhu eta pangsohehna ieu hadis. As-sahhu hadisin eta pangsohehna hadis pitauqiti dina waktu. Wali Syafi'i jeung eta tetep ka Imam Syafi'i qaulu qadimin ari kaul anu qadim annahu eta saestuna kaul nu qadim la yata'aqqatu eta henteu ngawaktu-waktu. Itu kaul nu qadim li annahu lantaran saestuna kalakuan mashun eta ngusap ala hailin kana hahalang pala yutaqaddaru maka henteu dikira-kirakeun itu ngusap. Kal masih seperti ngusap alal jabiroti kana perban wabihi jeung kana itu kaul qala parantos ngadawu sa Malikun Imam Malik wah taja jeung parantos jeung nyieun hujjah Imam Malik lahu kana itu kaul bihadisi Ubay bin Umar ku hadis Ubay bin Umar wattafaqo sareng parantos mupakat saha al-hufadzu ahli hadis ala annahu kana saestuna hadis dhaifun eta anu dhaif la yuhtaju henteu meunang dijieun hujjah bihi naon bihi itu hadis wal qiyasu jeung kiasna mulgon wal qiyasu jeung ari kiasna mulgon eta dilegakeun ma'a wujudin nasi sarta wujudna nas. Qala parantos ngadawu musannif wa batidaul muddati jeung ari ngawitan ngamimitian waktuna min haini eta timimiti min haini yuhdisu eta timimiti hadasna jalma ba'da lubsil khuffaini dina sabada makena dua sapatu. Idza parra'na di mana-mana cabang-cabang kaula urang sadayana alas sahihi netepan kaul anu sahih. Wa huwa jeung ari itu sahih takdirul muddati eta ngira-ngirakeun waktu biyaumin kalawan sapoe walailatin jeung sapeuting lil mukimi ka anu mukim wa salasati ayamin jeung 3 pirang-pirang poe lil musafiri ka anu nuju nyanyabaan. Wabatidaul muddati maka ari mimiti waktuna minal hadasi eta tetep tina hadas ba'da lubsi dina sabada make al khufi kana sepatu. Di annal masalah lantaran saestuna ngusap ibadatun eta ibadah muaqqatatun anu di waktu-waktu pakana maka buktos naon awalun mimitina waktiha awalu waktiha naon awalu waktiha mimiti waktuna ibadah min wakti jawaji fa'aliha eta tetep tina waktu meunangna migawena ibadah kasolati seperti salat wal muqtado jeung ari pamentana wal muqtado hadza ta'lili jeung ari pamentana ieu ngelatan anna masihal khuffi naon teh eta saestuna jalma anu ngusap sapatu laya juju eta henteu meunang lahuka itu masih naon tajdidul wudu'i nganjar-nganjar wudu lakin qala Ibnu Rib'ah tatapina parantos ngadawu saha Ibnu Rib'ah annahu kana saestuna tajdid makruhun eta makruh bila syakin kalawan taya mangmang. Wa qad jajama jeung parantos ngamastikeun jeung nyata mastikeun sa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dina syarah kitab Al-Muhadzabi anna tajdidahu kana saestuna nganyar-nganyarana kana hukana itu wudu mustahabun eta disunatkeun. Wa haka sareng parantos ngahikayatkeun saha Rafi'i Imam Rafi'i an Dawuda ti Abi Dawud anna batida al-muddati saestuna ngamimitianana waktu minal labsi tina makena
Wahaka sareng parantos ngahikayatkeun hukana ieu kaul Rafi'i saha An-Nawawiyu Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi dina syarah kitab Al-Muhadzab an Ibnil Mundhiri katampit Ibnu Mundhir wa Abi Saurin jeung ti Abi Saur. Summa qala tuluy ngadawuh Imam Nawawi annahu saestuna kaul al-mukhtaru eta dipilih li annahu lantaran saestuna kaul muqtado eta pamentana muqtado ahadisi eta pamentana pirang-pirang hadis al-babi as-sahihati bab anu sahih. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Wa'lam sareng kudu apal anjeun annal musafiro saestuna jalma anu musafir innama yamsahu samang-samangsa eta samang-samangsa musafir salah sata ayamin kana tilu pirang-pirang poe idza kana di mana-mana bukti naon saparuh perjalanana eta si jalma tawilan eta anu panjang. Fa in qosoro maka lamun pondok perjalananana eta si jalma masaha maka ngusap jalma yauman dina sapoe walailatan jeung sapeuting. Wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon beurina deui naon alla yakuna yen ulah bukti naon saparuh perjalananna eta si jalma maksiatan eta maksiat. Fa in kana maka lamun bukti eta saparuhu maksiatan eta maksiat kaman saparo seperti jalma anu leuleumpangan eta jalma li ahdil muksi karena rek nyokot pajak au ba'asa atawa ngutus ka eta musafir saha zalimun jalma anu zalim li ahdzir rasya karena nyokot non sogokan wal barotili jeung tegasna suapan wal masodiroti jeung sitaan wa nahwi dzalika jeung sabangsaningna musadirah au kana atawa buktos alaihi eta tetep ka itu man naon hakun hiji hak li adamiyin ka anak Adam ka bangsa Adam yajibu anu wajib alaihi ka itu man naon ada mayarna itu hak ilahi kana adami pala yutarokhosu maka henteu dimurahkeun itu mashu salah sata ayamin kana tilu pirang-pirang poe. Wa kana jeung lamun bukti naon saparuh perjalananna itu man wajiban eta anu wajib kasaparil haji seperti anu munggah haji. Hapunten nya ieu sim kaulana nuju di bumi janten rada rame salit mah nya. Ya mudah-mudahan mah suara abina teu kaganggu. Terus mana teh kasaparil haji seperti anu leumpang munggah haji wa ghairihi jeung lianti sapar. Hal yutarokhosu nah dimurahkeun itu maksud yauman kana sapoe walailatan jeung sapeuting kila diceritakeun la yutarokhosu naon la yutarokhosu henteu dimurahkeun itu masuk albatatan sama sekali li anal masa lantaran saestuna ngusap rukhsatun eta kamurahan fala yata'allaqu maka henteu cumantel itu masuk bil ma'asi kana pirang-pirang maksiat warrojihu jeung ari kaul anu rojeh annahu eta saestuna masuk yutarokhosu eta dimurahkeun itu masuk yauman dina sapoe walailatan jeung sapeuting wal hilafu jeung ari ihtilaf jarin eta berjalan pil asi dina anu maksiat bil iqamati kalawan tetep kal muqimi seperti anu mukim bi baladin dina nagara yatrohu anu ngalungkeun eta jalma ala nasi ka jalma asila kana banda
wa atba'ahu jeung parantos anut nganutkeun itu jalma hu kana itu silan wakal abdi jeung seperti abdi atau amat al abiki anu kabur wa nawi mah jeung sabangsana duanana wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah. Urang lajengkeun deui kana video anu salanjutna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.